Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang kasadayana, terutama anu mika memet karena pidangan dongeng Sunda Dora-Dori anu caketna anu anggangna teu menak teu cacah teu sepuh teu marangkali teu istri teu pamaget mangga urang sami-sami hiburan deui nya. Nep oge di katapang terus siap-siapnya Chandra oge di cangkuang Saep oge nya Sony oge nya lajeng Diman oge ya sareng si Teh Elisna di Cidadap ya. Urang Liung Gunung nyangakeun ye urang Liung Gunung oge Mamah Parhan di Baladewa sang parasulna manawi nuju ngadaungkeun oge nu sanesna we nyakume teh biji-bijinya. Mangga urang hiburan di sareng pidangan dongeng Sunda Dora-Dori dina judul Putu Sirawing Makalangan hasil karya Kang Iyat R nu digarap ku Simkuring Dora-Dori ngalangkungan 80,5 FM Radio Cakra di Jalan Curang 80. Binok Pak Entara Biina Mang Dudung atuh si Teh Ani sareng si Mang Nanar oge Neng Depi Neng Dewi Mang Engkus Neng Puput Neng Rara Neng Caca nyangakeun ya dulur Simkuring anu aya di Cipete Cipetir ya anu di aya di Koneng Santen ya kume sadayana anu aya di Jepang oge Chandra nya anu di Qatar oge mohon saha kamar di Qatar teh nya urang Bojong Kunci damal di Qatar teu boleh ngadangukeun nuhun pisan geber bray Sangkal wulung masih kene tacan leungit kakagetna. Mikiran kekuatan panerajang leungeun katuhuna si Cadar Beureum anu masih kene karasa nyeri. Medui kadinya bersakranya kayak sekedap dilihilat mohon. Anu masih kene karasa nyeri dina dadaana. Nandakeun kakuatan ilmu watu galung bisa ditembus ku panerajangna si Cadar Beureum. Rasanti jeung Sandika jadi beuki ngerasa regreg hatena. Sabab kabandungan panerajang si Cadar Beureum mampu nembus kekuatan ilmu watu galung nu jadi lawan.
Rasanti ningali si cadar beureum aya di pihak anu menang angin. Ningali kana kaya nu seperti kieu mah. Si cadar beureum katinggalin aku abdi aya di pihak anu menang angin Kang Dika. Aya nama urang ngabebaskeun Ibu Raswati we nya Kang. Nya bener anti. Urang mangpaatkeun ieu kaayaan. Urang ngabebaskeun heula Ibu Raswati we nya. Rasanti harita terus ngajakan Sandika pikeun ngabebaskeun Saraswati anu aya di jero imahna Ki Sangkawulung. Sandikanya tujuan harita duanana terus ting curelat muruka lebah imahna Ki Sangkawulung. Andaru ngahadang halangan terus dihareupan ku Sandika. Sedengkeun Rasanti terus asup ka jero imah. Sandika neuteub antep ka Andaru bari tos nyarita. Andika coba-coba ngahalangan karena tindakan Rasanti jeung diri kuring Andaru. Mun Andika tepikeun ka wani ngahalangan kana pamaksudan kuring jeung Rasanti. Mangka kuring geus muarek mere diampun ka diri Andika Andaru. Mun Andika hayang salamet cicing ulah coba-coba ngelakukeun gerakan jeung tindakan naon-naon Andaru. Andaru da puguh geus ngalaman kasoran jajaten ku Sandika. Sarta ngarti tahapan ajen pangati Sandika memang lebih punjul. Harita geus teu waniun ngalakukeun tindakan naon-naon ka Sandika. Anu harita ngancam mun Andaru wani ngalakukeun tindakan, Sandika geus moal mere diampun. Ki Sangkawulung diparengkeun ngareret waktu ningali Rasanti asup ka jero imah. Sedengkeun Andaru anu jadi muridna dising hareupan ku Sandika, gancang Ki Sangkawulung nyarita semu anu ngagero. Hai, Sandika, Rasanti, eta asup ka jero imah dewek sia. Kurang ajar sia. Si laing wani-wani rek kabebaskeun si Saraswati. Si laing duaan bener-bener hayang modal leuwih ti heula sia mun kitu mah. Si laing duaan anu pangheula dipodan ku dewek. Si laing kalakang hauleng eueuh ketak pisan sia Daru. Dasar murid belagug sia. Dagoan sia Sandika Rasanti. Si laing duaan leuwih ti heula bakal dipodaran ku dewek deui sia. Kurang ajar kumaha wani sia. Ki Sangkawulung mere ancaman mun wani ngabebaskeun Saraswati geus tangtu Sandika jeung Rasanti bakal leuwih ti heula dibinasakeun. Ki Sangkawulung geus rek ngajorelat muruka lebah Sandika tapi dihalangan ku si cadar beureum bari nyarita pondok. Sangkawulung teruskeun tarungna. Hiat! Jorelat cudung. Si cadar beureum terus maju narajang kana lawan. Ki Sangkawulung jadi beuki bedah amarahna. Siuk-siuk berasa siuk terang. Harita bari nakis pedang lawanku pedang Ki Sangkawulung nekatkeun dina hatena kudu bisa sagancangna ngabinasakeun nu jadi lawan. Tapi tang tuwe karep jeung kahayang Ki Sangkawulung teu gampang kitu wae bisa jadi kenyataan. Sabab runtuyan panarajang si cadar beureum kawilang ngabayakeun. Ki Sangkawulung upaya sakuat tenaga sangkan anggota badana teu nepikeun ka kabeunangan ku sabetan pedang lawan. Hiuk balasan, wukrang, hiuk balasan, wukrang. Setiap sabetan pedang si cadar beureum memang bisa dibendung ditakis ku pedangna. Tapi si cadar beureum teu saukeuna raja ngagunakeun pedang wungkul. Tapi leungeun kenca jeung sapasang sukuna sawaktu-waktu bisa ngasupkeun panarajangna kana anggota badan lawan. Saperti waktu sabetan pedang si cadar beureum anu ngarah kana dadana bisa ditakis ku pedang Ki Sangkawulung. Hiuk berasat, perang. Tapi tajongan suku katuhu si cadar beureum anu ngahantem kana kekemplongna geus teu bisa disingkahan deui. Sak hiuk dak ngeus dituturkeun ku panarajang leungeun kenca si cadar beureum ngahantem kana dadana sak hiuk keberon geus
Kisangkal Wulung ngagero kaget bari nahan ka nyeri terus ngabangkieun menurut sababaraha kakatukan. Kajadian harita secadar beureum ngacrelat muru kalbah Sandika anu geus mangku Saraswati anu masih keneh leuleus sanajan geus dibebaskeun tina pangaruh panglumpuhan. Saterusna secadar beureum ngararet kalebah Rasanti. Geus kitu ngagerakeun leungeun katuhuna sakhiuk berasa plos. Pedang tadi putih langsung asup kana sarangkana anu disoren dina cangkeng belah kencana Rasanti. Saterusna sejarah beureum nyarita kalintang singet teu panjang lebar. Kesempatan anu hade gancang tinggalkeun di patempatan bawa ki petir kudu di ubaran tatuna. Si cadar beureum marentahkeun sangkan gancang ninggalkeun eta patempatan. Ki petir si sambar nyawa ge kudu milu sabat tatu sabetan pedang kalabang ireng kudu gancang diubaran. Meh bareng jeung kayaan Ki Sangkal Wulung anu mancuhkeun di tangtunganana. Harita si cadar beureum celat nuru ka tempatna Ki Sangkal Wulung. Celat sidung calegedeg. Si cadar beureum terus mancuh dina tangtunganana di hareupeun Ki Sangkal Wulung. Sedengkeun Sandika bari mangku Saraswati. Kitu deui Rasanti jeung Ki Petir geus teu bisa dinyarita. Keluanana terus arini tinggalkeun eta patempatan. Ningali kana eta kajadian puguh we Ki Sangkal Wulung. Jadi numplekeun amarahna ka si cadar beureum. Barang ningali si cadar beureum geus teu nyekelan pedang, harita Ki Sangkal Wulung jadi boga anggapan sabetan senjata pedang kalabang ireng geus moal bisa ditakis ku anu jadi lawan. Ki Sangkal Wulung neuteub seukeut ka si cadar beureum betus nyarita. Ya, cadar beureum. Sanajan si laing mampu ngasupkeun di panarajang kanu dilawan. Tapi dewek nepikeun ka ayeuna tacan bisa dirubuhkeun ku anu dilawan. Ningali kayan si laing dina neruskeun tarung. Geus teu ngagunakeun senjata, mangka si laing geus moal mampu ngabendung naki sabetan pedang kalabang ireng anu digunakeun ku dewek. Kasepetan aing siapikeun ngabobojet ti dinya sacadar beureum. Sangkal Wulung. Sanajan kuring teu ngagunakeun senjata. Tapi dina neruskeun ieu tarung kuring moal make kudu ngarasa rempan. Sabab kuring geus nyaho kana kalemahan jurus pedangna anu dilawan. Anu jelas pedang kalabang ireng teu bisa dijadikeun jaminan andika bakal aya dina kaunggulan Sangkal Wulung. Si cadar beureum harita nandeskeun ka Ki Sangkal Wulung sanajan dirina geus teu ngagunakeun senjata tapi moal ngarasa rempan sabab geus nyaho kalemahan jurus nu jadi lawan. Pedang kalabang ireng teu bisa dijadikeun jaminan Ki Sangkal Wulung bakal aya dina kaunggulan. Ki Sangkal Wulung boga karep hayang sagancangna bisa ngabinasakeun lawan, harita ngagunakeun kakuatan ilmu mantra langkara tahap akhir. Dibarengan ku jurus pamungkas pedang kalabang ireng sarta kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Bari ngawangun pasangan sagad diripikeun majuna rajang. Ki Sangkal Wulung muraleng kasih cadar beureum baitus nyarita. Ya, si lain geus cukup loba bacot sia cadar beureum. Sakedeung deui si lain bakal mani getih kabeunangan ku sabetan pedang kalabang ireng deuleu. Urang teruskeun sia tarungna. Tadah palajang dewek sia brekeng red. Heya! Jorelat culung Ki Sangkal Wulung miheulaan majuna rajang. Si cadar beureum ngabangun panarajang anu jadi lawan atawa ngimbangan panarajang nu dilawan. Si cadar beureum geus bisa maca kelemahan nu dilawan nyata dina ilmu pangenteng badana. Kasempatan gerakna dina waktu tarung anu geus lumangsung sababaraha jurus jelas Ki Sangkal Wulung teu bisa ngimbangan kacepatan gerak nu jadi lawan.
rangsekan panajang kisangkal bulung mangrupa sabetan-sabetan pedangna tayanukeuna kana anggota badan lawan. Sok hiuk wus drerat plos, sok hiuk wuk plos. Si cadar beureum jojoelatan lir upama kalangkang di antara sabetan pedang lawan. Kisangkal bulung jadi kaselen oge, jeung gemes sarta beuki panasaran. Sabab jirim si cadar beureum teu beda ti kalangkang anu lingas. Kacepetan gerakna leuwih cepet tibatan sabetan pedangna. Kajadian saterusna ngarupa kaayaan anu meh teu bisa dipercaya ku kisangkal bulung. Harita si cadar beureum waktu nyingkahan sabetan pedang lawan ngan sakolepat geus aya di beulah katuhun badan lawan. Saterusna leungeun katuh si cadar beureum ngahantem kana pigeulang leungeun katuh lawan. Set yuk geus. Pedang kalabang ireng leupas tina cekelanana. Kisangkal bulung kageteun. Samemeh leungit ka kagetna si cadar beureum geus nyusut lepus ku tajongan suku katuhuna kana iga burung lawan. Set yuk geus. Disusul ke leungeun kencana anu ngahantem kana dada lawan. Hiuk cubrot geus. Lagi galah. Aduh setan. Aing kabedangan adau. Aing kabedangan lagi. Alah lah, saya kabila-bila teh anjir. Alah, adau. Kisangkal bulung ngageronahan ka nyeri bari ngabangkieung menurut sababaraha lengkah ka tukang. Meh rubuh ngabebengkang mun teu gancang ngajaga kasaimbangan badanna mah. Bangkieung daligdeug raneg. Kisangkal bulung ngeureumkeun sukuna anu ngadaligdeug. Saterusna mancukeun di tangtunganana bari ngatur hapanapasna. Sedengkeun si cadar beureum bare cakra barayapon ka ieu. Harita nyokot pedang kalabang ireng anu ngagoler. Ku kakuatan tenaga lapisanana harita pedang kalabang ireng dipotongkeun ku leungeunna si cadar beureum jadi dua bagian. Kap rak bertok. Geus kitu terus dialungkeun bari nyarita. Pedang kalabang ireng senjata Andika. Geus moal bisa digunakeun sakal bulung. Dina lumangsungna tarung kaayaan bakal jadi saimbang. Kitu ge mun Andika memang boga karep pikeun neruskeun ieu tarung sakal bulung. Kisangkal bulung ngahuleng bari ngomong dina jero hatena. Hadah. Halah, rencana jeung upaya aing bener-bener geus digagakeun Gusti Brewek Ngenglet. Tahapan ajen pangarti si cadar beureum bener-bener di luar dugaan aing. Kakuatan tenaga lapisan mangsa nibankeun panalajangna tetela mampu nembus kana kakuatan ilmu watu galung. Heuh, adau. Jadi aya perasaan sambil oge ka aingna ieu mah. Nah bakal mampu kitu atawa moal. Pikeun ngungkulan ajen pangartina si cadar beureum. Adau. Kisangkal bulung hatena mimiti kaentepan ku perasaan sabil. Sakabeh kamampuan dirina geus diketrukeun tapi kamampuan jeung kakuatan nuju lawan tetep leuwih punjul. Tapi Kisangkal bulung masih tacan bisa narima kana kanyataan. Ngarasahina mun nepikeun ka kudu ngaku kana kaunggulan nuju lawan. Si cadar beureum neuteup antem ka nuju lawan bari terus nyarita deui. Sangkal bulung. Leuwih hade Andika ngeureunkeun ieu tarung. Sabab mun tarung diteruskeun bisa wae Andika bakal nyandangan wiwirang jeung kanyeri. Sedengkeun Saraswati geus dibebaskeun sarta geus eueuh di dieu. Ieu kanyataan teu bisa dibantah ku Andika sangkal bulung. Si cadar beureum nandeskeun ka sangkal bulung leuwih hade ngeureunkeun tarungna jeung tibatan kudu nyandangan wiwirang jeung kanyeri. Tapi Kisangkal bulung teu narima harta tos nyarita deui. Ya. Dewek masih keneh mampu sarta sanggup neruskeun ieu tarung sa cadar beureum. Dewek masih keneh taca ngarasa eleh jajakeun deui sia. Kabuktian dewek masih keneh bisa mancuhkeun tangtunganana.
anu jelas si lain anu bakal dirubuhkeun ku dewe cara beureum si cadar beureum nyeungserikeun beritus carita deui. Andika teh lacacan bisa narima kana kanyataan sakawulung. Masih kena rek maksakeun diri pikeun nuliskeun ieu tarung. Hade taya bayana. Mun bakal diladenan karap kahayang Andika sakawulung, Kisang kawulung majuna rajang bari ngagero handaruan. yeah. Dewek bakal ngeureunkeun ieu tarung sacadar beureum. Mun geus ningali si lain galungan ngalungsar jadi banusan di tempat deui sia. Dewek masih kena mampu nuliskeun tarung sia. Rasakeun sia dewok. Jorelat culung Kisang kawulung majuna rajang. Rekat si cadar beureum ngabendung panajang lawan ku sapasang leungeunna. Songkyuk keduk gas. Bantrokan kakuatan talaga lapisan. Ngaliwatan leungeun masing-masing lumangsung deui. Dari geug. Balukara tina kakuatan talaga lapisan ngaliwatan leungeun masing-masing. Bantrokan kakuatan tenaga lapisan secara beureum mundur 2 lengkah ka tukang. Bangkieung dari deug sedengkeun Kisang kawulung ngabangkieung mundur tepikeun ka 5 lengkahna. Harita si cadar beureum geus leuwih teu heula mancuhkeun tangtunganana saterusna si cadar beureum ngacerat nuturkeun badan lawan anu tacan mampu mancuhkeun tangtunganana. Runtuyan panajang sapasang leungeun si cadar beureum pilih genting ngahantem kana dada Kisang kawulung. Sak hiuk tuburot gas. Hiuk gas. Dipungkas ku tajongan kana kekemplong lawan sedek gas. Aduh, jadah lubuh aing alah. Aduh. Kisang kawulung ngageronahan ka nyeri bari terus ngacengkang ngeleab ka tukang. Geus teu bisa ngajaga kasaimbangan badana. Jengkang koleab kedebut. Kisang kawulung harita rubuh ngabebengkang maring lemah. Si cadar beureum mancurina tangtunganana. Dina sikeupna anu tanas terus carita ka Kisang kawulung anu masih ngagoler tacan bisa ngoneal budak. Daek teu daek ayeuna mah Andika. Kudu bisa narima kana ieu kanyataan sakawulung. Dina pungkasan ieu tarung Andika geus dirubuhkeun ku anu dilawan. Kuring ngingetan ka Andika. Mun memang kekehayang api mirik catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna anu aya di Nangbule, mun bener Andika boga kawani jeung ajen pangarti teu kudu ngalakukeun cara saperti anu dilakukeun ku Saraswati. Leuwih hade Andika datang langsung ka Sumergo Panamping. Ngalah pangis jeung Nangbule. Mun memang Andika mampu rebut eta catatan rahasia anu aya di Nangbule. Eta anu kudu jadi perhatian Andika mah. Hayya! Jorelat sulung. Sanggeusna nyarita kitu, harita si cadar beureum terus ngacerat ninggalkeun eta pertempatan. Andaru ningali nu jadi guruna dirubuhkeun ku anu dilawan. Gancang harita datang nyampeurkeun ka tempat rubuhna Kisang kawulung. Saterusna Andaru ngahudangkeun Kisang kawulung sina ngoneal hudang terus diu. Kisang kawulung bari sumengir ngarasakeun ka nyeri negerakeun ka hanjlu hatena. Lalu alah bujur asa nongtot dalu dewek asan teu percaya bakal ngaranapan kajian nu kawas kieu daru euy. Sakabeh rencana jeung upaya dewek geus digagalkeun ku cadar beureum. Anu dewek sorangan teu nyaho saha sabenerna eta si cadar beureum. Da mamah omah teu kitu. Alah. Anu jelas manehna boga kemampuan ilmu silat.
anu leuwih punyur daru euy. Adaw. Sata mampu ngimbangan ilmu anu ngandung kekuatan gaib nu digunakeun ku dewek daru euy. Saha si berwek yang lenteh da mah omoh lain. Di nok pantar lain saha itu nya. Alah teh lis dereden kitu ieu teh atawa teh nung. Andaru neuteup ka guruna betus nyarita. Jadi ayeuna sanggeusna ki kajadian nare kumaha sikap jeung tindakan anu saterusna ieu teh ki guru. Andaru terus nanyakeun rek kumaha sikap jeung tindakan saterusna jadi guruna. Kisah kawulung harita terus nyarita deui. Dewek masih keneh tetep hayang api milik catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna daru euy. Teu tinggalna eyang jati nur alam. Anu ayeuna aya di Sinang Bule. Dewek kudu niangan cara sangal bisa ngalebut eta catatan rahasia daru euy. Alah dedek ipu Andaru rada bingungan oge. Harita terus nyarita mere saran ka guruna. Ari cek da rumah ki guru. Geus kudu maksakeun diri lah ke hayang ngarebut catatan rahasia nu dibawa ku Sinang Bule. Sabab waktu ki guru keur tarung ayunan Ki Petir, eta Ki Petir teh kungsi nyarita. Kakuatan ilmu Sinang Bule teh leuwih hebat tibatan manehna. Malah bisa jadi leuwih hebat ti Jadal Beureum Ki Guru. Eta anu kudu jadi perhatian sarta tinibangan keur Ki Guru mah. Ya kitu wae ceuk da rumah Ki Guru. Anjing dewek geus moal mikiran masalah eta daru euy. Anu puguh dewek jadi boga pamikiran rek minta bantuane ka lanceuk dewek. Anu neulah Mbah Raga Hejo. Kekuatan ilmuna jelas lebih hebat ti dewek. Eta lanceuk dewek kudu bisa ngabantu anu satusna engke urang datangan we ku tiluan ka Sumulegok Panamping daru euy. Alah adaw. Sigana bisa lah lanceuk dewek nulungan euy. Kisah kawulung boga pamikiran manehna rek minta bantuan ka anu jadi lanceukna anu neulah Mbah Raga Hejo. Anu kakuatan ilmuna leuwih hebat tibatan manehna. Mbah Raga Hejo bakal dihasut ku caritaan anu saterusna ngadatangan ka Sumulegok Panamping teh bakal dibarengan ku Mbah Raga Hejo anu jadi lanceukna. Andaru ngahulang masih tacan cumarita. Harita kisangkal bulung anu nyarita deui. Dewek boga keyakinan daru euy. Sanajan bener Sinang Bule geus ngawasa jurus kahiji ilmu panunggalan jati sampurna. Tapi calung ayunan Mbah Raga Hejo malanceuk dewek. Bisa dipastikan Sinang Bule nampuyak euy, moal mampu nimbangan kekuatan ilmuna lanceuk dewek. Ngeunaan si Gali anu ngajaga Sumulegok Panamping. Anu ngakukeun si Jawara Idaman. Bagian dewek eta mah anu bakal ngabinasakeun anak. Iwal ti ku cara kitu dewek bakal bisa ngampi milik catatan rahasia anu aya di Sinang Bule daru euy. Alah kitu ceuk pamikiran dewek mah daru. Kisah kawulung boga kayakinan sanajan Nang Bule geus bisa ngawasa jurus kahiji ilmu panunggalan jati sampurna. Tapi tarungayonan Mbah Raga Hejo mah bisa dipastikan moal mampu ngimbangan kana kekuatan ilmuna. Anu akhirna Nang Bule bakal ajal binasa ku Mbah Raga Hejo. Sedengkeun manggali si Jawara Idaman bagian Kisang Kawulung anu bakal ngabinasakeunana. Iwal ku cara kitu catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna bisa kapimilih ku dirina. Nyari Ki Guru boga pamikiran seperti kitu mah Ki Guru. Urang laksanakan we atuh Ki Guru eta karep pamaksudan teh. Salaku anu jadi murid daru tangtu kudu ngadukung kanu jadi guruna. Irah urang miang Ki Guru
pikeun nepungan ka Mbah Raga Hejo teh. Geus kudu miceun di waktu daru euy. Sagedeung deui ge kakuatan dewek bakal pulih deui daru. Tapi engke di mana dewek ngahasut pangaruhan ku caritaan kalancek dewek. Mbah Raga Hejo si lain mah teu kudu milu ngomong nya, si lain mah sok ka mana meuni sateuah. Ukur ngengklokan we nya ngabenerkeun kana caritaan dewek daru. Kumaha arti ku si lain lain surang sileung ciwab bueuk cek koplok. Gah, anu ke guru naik ku guru salawakeun jeung bueuk. Duh, ampun ieu mah ye. Siap ki guru ngarti lah. Ngarti dari oge ki guru. Kana rencana jeung maksud ki guru. Kakuatan daya tahan Ki Sangkal Wulung kabilang hebat oge. Da puguh boga kakuatan ilmu watu galung. Harita bisa cengkat tinangtung, tanagana pulih deui. Saterusna ngajakan init ka Andaru anu jadi muridna, pikeun nepungan ka Mbah Raga Hejo anu jadi lanceukna. Ki Sangkal Wulung ngawanti-wanti ka Andaru di mana dirina ngahasut ku caritaan kanu jadi lanceukna, geus teu kudu milu ngomong, cukup ku ngengklokan ngabenerkeun kana caritaan tinu jadi guruna. Atuh anu jadi guruna. Geus kitu mah duanana terus arindi trek nepungan ka Mbah Raga Hejo lanceukna Ki Sangkal Wulung. Saturkeun harita Ki Hambaraka jeung Guntara. Jadi ngarasa leungiteun ku Manintin anu geus sababaraha poe eueuh bari ka imah. Ngarasa panasaran duanana terus datang ka pademukanana Mbah Rangkebong. Tapi kalageteun di we duanana sabab Mbah Rangkebong ge tetela eueuh di tempat. Harita duanana je terus ngabahas ngeunaan eta kaayaan. Ki Hambaraka jeung Guntara jadi baringungeun kudu kumaha neanganana Manintin jeung Mbah Rangkebong. Harita Ki Hambaraka anu cumarita. Amoy. Dewek bener-bener ngarasa kaget jeung teu ngarti teh euy sargud euy. Naon sabab si Mbah Kebong bot eueuh di dieu euy. Satari nama dewek boga pamikiran si Manintin teh keur aya ulin ka dieu. Ari pe kalaka eueuh geuningan euy. Amoy. Coba kumaha ceuk pamikiran si lain sargud euy? Urang tanyakeun wae kitu ka si Hawuk. Kepunten ieu pangarsa. Urang jelas mah bisa datang nepungan ka si Hawuk anu aya di jero leuweung. Sabab kaayaan manehna memang teu bisa diganggu gitu. Da puguh keur ngayakinkeun ilmu dangiang panglebur sukma. Tapi punten ye. Punten ya pangarsa, ieu mah ngemutan we ka pangarsa. Ngeunaan kaayaan si Hawuk anu moal bisa diganggu kitu pangarsa. Amoy. Dewek memang ngarti karena kaayaan si Hawuk anu teu meunang aya nu ngaganggu euy. Tapi ke dewek masih tetep penasaran sargun euy kaayaan si Manintin anu geus sababaraha poe teu balik. Basarua jeung kaayaan si Mbah Kebong ge euy. Eueuh di imahna geuningan. Eta nu keur dipikirkan ku dewek pasargun euy. Oke, punten heula pangarsa ieu. Ari ku emutan abdi ieu mah pangarsa. Namun punten ya punten. Sanes bari nuduh anu teu puguh. Ka Ceningtin jeung Mbah Kebong kitu pangarsa. Ngan ningali kana kaayaan duanana pada naringgalkeun tempat. Punten ye. Wah, kitu kalabur terus kawin lari mah. Eta Ceningtin jeung Mbah Kebong teh. Punten ieu mah punten. Anu ngalepat dina emutan abdi gitu pangarsa.
Amoy. Si lainnya capek teh ka mana karep sargun euy. Make jeung boga pamikiran sapikeun kadinya sigaing mah euy. Tapi teh heula, ewek teh boga pamikiran sargun euy ieu kajadian teh naha aya hubunganana jeung beja nu katarima ku dewek. Ngeunaan kaayaan si Mbah Buyut Wiku Sarenggi. Anu mimpin barisan film Kintamani di Jaya. Kitu sargun euy. Maksud pangersa teh aya hubunganna jeung Mbah Buyut Wiku Sarenggi kumaha ieu teh abdi teu ngarti teh. Punten pangersa ye. Jadi tambah bingung ieu ka abdina oge. Walah Ki Hambaraka ngahulang siga nu keur mikir teu terus